yang namun Bratayuda. Brata hartosipun turunan Yuda teh perang saturunan perang sadulur antawis Surawasan Pandawa. Tempat perang di Kuru Setla Kuru hartosipun letih sekat tegal anu kaumku keturunan Kasandah Kuawa Saring Setla Sawala ya Prabu Sri Batara Tresna sareng Pandang Pragadan Pandawa tangun ras tendai lumaksuna Bratayuda dina dinten kadua daya sanes mutus Arya Bima lan Raden Gatotkaca tahaken kosa Raden Watara sareng Raden Muradsangka anu parantos gugur di medan tempur berlayar di medan juang itu kaya anak dina waktu salita kanu setemut kelambari ketemah terima sabda aji kali-kali sampun dangu amaran dereng dipun piksa satunggaling moko lan dereng disukani sekul Sinanjung toyan satetesan pangana mangke watak babaran manada kaseh daun timbalan gunung luhur medang aku ngekahibaran kukomara salira uang semoga putra panjenengan jagakeun semapati lan pada keramik Ginanjing pucuk ingrema mobil darbe kalapatan pamugi ulah kirang pangapunten ti salira uang nuhun kasih syukur bagja kamajana syukur bahwa ning kuatoh bagja mugia kurang kasonan kamanjangan sing salawasna pujas putih hidup ditampi kuasa kiwa kalawan tengen disangga paling jajah ungi ati pun dehing mastaka kasih hatur nur laksa ketika mingan pemugi kejanten kenciman parepeh cahaya nur cahaya kali putra panjenengan nuhun kasih kakak Semar atung irana gamparan abdi nuhun
betah bae. Urang saling hampura wae Kakang Semar. Punten kapegra. Dilajeng. Salajengna gua. Oh ieu kasih. Rupina hidup teh parantos uninya. Nalika sawala tadi wireh hidup sareng ramah hidup kedah janten Senopati 2 Senopati 3 kanu ngabdi wujud salira eyang setan ulah dugikeun kana langgar kana ieu Bratayuda margi ieu teh perang suci nantukeun bener jeung dieu tur disakseni ku para jawata marasana para waluman teh baya rupanya kasih. Duh timbalan. Oke, di pihak Pandawa. Dina dinten enjing nangis siasat perang Brajatikna di pihak bosna. Harantosna liri barat tumulungna Jayipun dipayun eyang seta dihapit ku salira sareng ramah hidup kasep. Pisang kemutan buat cung geralu maku beral geralu mampu gerak kepungan kuyuk salira anu wujudatan tatan dipake mahan rangkum jauh tutas pangan di kantung tak dia jendar kasih sepotin kasih dawalah kade dina puesukan ulah harap teuing mangga diesukeun sing nambihan kange kas memengatan prakadang para aling-aling Gusti
Rama satunda ingkang windur sita gentos tangan cinarios kacarios Raden Seta menuju tatana-tatana dipake mahan disarangan ku Arjuna Astajina lan Dawala inna wanci jannari renti ieu Arya Seta marantos julik tekadna pikeun maju janten Senopati kategal Kuruseta sakumatanipun Raden Arya Seta Raden Arya Seta pencak ladang lumampan
simak dinyanggakeun pangabaktos Gusti. Diuk daun. Ditarik. Oke, kajuragan pangaulan. Ayo. Dawala. Bantu mohon parantos disayongikeun sanjata. Nuhun. Diuk. Anggat. Berbila bagian Guru sewu gajah mata berbila bagian mama hidup selang-selang
nuhun nanging ieu teh rupina perang suci nangtukeun bener sareng adil eyang sanajan eyang ini tina rasakan dari lumampah tina rasa kusungkawa kuayang anu jadi adi geus kukur dina poe kamari ieu moal ngurangan kasengatan eyang eyang moal arek niat isi eyang moal arek niat bohong sabab eyang geus kapeukeun peraturan Bratayuda lauh timnalan eyang kumaha hasil sawal tadi putih saya eyang pada nguningakeun wireh pangaping saira eyang dina dinten ayeuna teh taya sanes Kakang Bima sareng Gatot Kaca anu bade majeng gentosna eyang utara sareng eyang Raksangka anu patos gugur syukur lamun cara kumaha cekot nyaksian kantenan we Gusti abdi nyaksian bang-bangna abdi mah pangpayuna bagian cakak sigi bagian janten canoli bagian nyayogikeun kopi syukur lamun cara dawa abdi Gusti aya kantenan we Gusti jeung abdi mah tugas abdi mah komo bagian bebersih bagian ngampakeun sama bagian sasapu supaya merenah genah panjenengan tumanina supaya bersih apan kabersihan teh sabagian tina iman tuluy kumaha bade nguningakeun eyang wireh dina dinten ayeuna teh nu janten Senopati ti pihak Pandawa teh taya sanes eyang Bisma syukur lamun sarana bakal pangedoy Gusti Bisma ngan can sudining ati lamun sang bisa Maspati gugurna nu jadi adi dina poe kamari Gusti Dorna jeung Gusti Sayapati saya eyang hayo geratakan siapkeun sagarupa kabutuhan perang mangga eyang cepot abdi agan geura siapkeun sagala kapriyogian eyang seta mangga rantos disayogikeun sarupaning berenang panah pedang kelewang itu kade bisi aya nu poho kamari tinggalkeun naon cenah tinggalkeun cungkil pakai masker jangan lu eta teh pakai masker prokes teh teh sedang masker teh dawa abdi Gusti wayahna masalah kuda bagian anjeun tanggung jawabna tos disayogikeun malahan tos dibantos tadi ge berenang juragan nakula sang juragan sadewa pas ngelapan roda tapi nu teuti kelas kamari jadi kelas perang teh ukur lamun kitu carana hayo gerak takahar tusak gedeung deui panut perek moal teh ceurik wanci Bratayuda teh diwitian teuh timalan aya pamit aya
semangan wa ing jami inupus ewang salat ing surya condro ladini aku Arya Seta Aduh, edan ningali kesina jeung make jangjauhan wedi nang ngarep nang buri gule hayam deug-deug ningali kieu mah
ningali boga berenang aduan belah kemana hai bayar ayo Pendikan Kamalaya ieu bawahan bro. Cacakan kamari corona oge 2 tahun geus lipuh. Komo perang berenang. Lah, naon? Kali teu hareup teuing sateh. Hah? Ulah hareup teuing, cek mana? Ah, moal berak kesuan. Gusti deui asli disalamatkeun ka ini. Pinantingan antawis pasukan Pandawa sareng Kurawa. Anu antuna ieu pasukan Kurawa kadese ku pasukan Pandawa watak wantos tina siasat perang prasetiksa anu kawuh ku kasaktianna ieu Arya Sena. Di dieu si Bisma bingung teu manghitung-tung susah malah kaya hinggana ningali kayaan pasukan kadese lajeng nyuhunkeun pantosan ka Prabu Sayapati itu jaring panjariyosan atuh ieu Prabu Sayapati enggal ngutus putrana Raden Ruhmarata anu
namut kareta gembong wates dekat tinggal cilim saupamina ditunggang. Ieu Raden Rongmarata ngurilingan pasukan Pandawa dekat tinggal cilim dekat Rajasa. Nyatetan Arya Seta. Saparantos aya caket ieu Arya Seta lajeng ieu panah Rongmarata dipengtarkeun ka Arya Seta. Sanajan hawaku bisa kumeriksa cerik banyu sing aku boten kantun sakapakipun. Hayo kaluarkeun hayo pangapisan Seta. Sahayu ngabongohan ieu. Aya nu manah digigireun Allah. Moal musuh anu asup ka pasukan Pandawa. Arya Seta bingung anu teu manghitung kaget abdi dalet. Lajeng ngadam mereka perdaya. Reka akal perdaya calantip. Ieu panah anu ngablesat di hompet nyata pura-pura kakenaan ku ieu pusaka ku ieu panah. Allah saha nu manah kaula ieu. Allah saha ieu. Allah Seta rumus. Ieu Raden Rongmarata kaluar dina kareta gembongna dekat tingali sirim lekat tingali jasana ieu. Seta ceuk matur Seta teh gagah ceuk Rongmarata mah eueuhna naon tong disebutkeun putrana Prabu Salyapati lamun teu bisa materi maneh Seta. Ye lamun bener maneh laki langit langit sagad udang Seta. Ampun Seta. Rek kabar sia. Ampun utang pati bayar pati utang wilar bayar wilar. Bakal diparieuskeun ku sia. Edasi nomor 2. Ieu dunia ramena ku ilmuna manusia, edah ku akalna manusia, hancur ku ujug riajeun takaburna manusia. Saparantos kajantengan eta ngadak-ngadak bumi alam asa jadan, langit cari jagat lamisa. Tinggal baranya yakin kilapan. Lain cahaya umuragat di langit nanging tangis para widadari kanya para dewata anu nyakseni karena korohna Arya Seta. Sapada hari tak kasaken Arya Seta langit bagi di Canapo. Bisma saya tempoya Sirokmar
Ratna geus jadi korban. Hah? Maju maju. Satahayang gerana heula lieu hayang pangis jeung heula sieun loba kapal atuh ieu Resi Bisma loncat ka walungan gangga anu aya di pamingkir tegal setan kaayaan cai ieu narik Resi Bisma duwikeun ka dasar walungan lami-lami pendak sareng hiji cahaya Dewi Janawi atana Dewi Ganda ya Dewi Ganda Surti Wireh putrana Tateh Sajaten di Bratayuda lajengna dipasihanna mutusaka jungkah panatas atuh yen nabi handai ka sumangatanana Resi Bisma kage mayunan alias setan setan lo sombong aja setan pusaka kaula setan ibu persing ibu ning banyu emas rasa siramandala kaluhur kanu agung kahandap kanu maha kawasa kaluhur ka indung kahandap ka bapa cik Gusti nyuhunkeun banyu suci pikeun nyampurnakeun amarahna ieu si setan setan rasa tiba kena setan tong disebutkan setan lamun teu bisa nyang harepan anjeun plastik tersahyan kumampara takdir teu benang dipungkir kadara teu benang disinglar papasan tinu maha kawasa ieu area setan masing pati teu kain perlaya katibanan nya pada usahana ieu Bisma naon ieu nu asupan awak Allah naon ieu nah menang terang buah aulat ngalakukeun kesalahan Pandawa
dawuh timbalan rata-rata. Sangajan urang luhur ku ilmu gagah ku pangisa sugih ku pangarti ari dibawa bohong jeung goroh mah geuningan malines kana dirina jadi mamalak